Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Mending hore beresan lagi. Percuma ada di beresan kayak di sarian dia acak-acakan doi. Kayak masih Jasmine aing mau menikah kalau terkieunya meja teh di seneng seperti tekan wae ka dia kalau kur. Udah teh. Di kemana maneh Neng? Oh iya maneh tadi kayak masih Jasmine. Oh, udah kayak masih Jasmine. Ari mana libur nepi ka poe iraha ya teh nepi tanggal iraha. Nepi irahanya. Nengnya poho deui. Kala har. Nah, bisa poho sagala eta teh. Kumaha cenahnya budak sakola teh bener? Oh iya, nepi ka tanggal 12 mah, 12 Januari. Emang naon kitu? Oh, henteu mama teh kudu naon nanya we hungkul ya mah. Panya teh naonnya geus atuh. Neng si Jasmine heula nya. Bye. Heueuh juga nih. Anggas bae sakitu we. Mendingan kieu jigana cireng gua. Di mananya ieu ayana? Di Cimahi aya teh ya, di ieu di Brigif. Jasmine. Masuk aja nih, nggak dikunci. Jasmine, sedang apa kamu sahabatku? Di menin, segala. Ini aku mah lagi menonton yang lagi mukbang cireng keju kuah creamy cikumi. Di mana eta teh min si manganu dagangna? Ya teh atuh nih, fan ieu mah di TikTok atuh kamu teh. Oh, sugan teh kamu apa, Jasmine? Nu dagangna di mana? Ya fugu aku teh hafal mah atau aku teh geus meuli, Neng. Jasmine, kamu pernah mikir gak sih? Nih, ku anggernya. Mikir naon sih kamu teh, Neng? Jadi kieu nyamin Neng mah berpikiran teh. Kan kita teh geus liburnya sekolah teh ieu teh. Terus nah nyamin grup kelas teh acan koar-koar. Lain kita teh geus rencananya sekelas teh dek kota kitu dek kemana? Dek ka Ganas lain. Jonas, ari kamu lain Ganas. Ganas mah tuh ieu mas SpongeBob. Nah eta min kadinya kita teh lain kadinya nya sekelas teh dek ieu dek Botram. Neng kamu menih kampungnya teh ngampung banget deh. Dengerin ya, Jonas itu tempat foto studio, bukan buat Botram. Emang Jonas teh naon restoran? Bukan. Oh, tempat foto eta teh, panyanang teh ieu tempat makan. Soalna sisanya teh ngomong ka Neng mah cenah ka kota teh dek ieu, dek makan-makan cenah dek Botram. Jadi Neng yang kana non Jonas teh ieu, tempat makan restoran gitu. Oh, jadi gini ya Neng, kita teh ke kota teh mau foto studio dulu, acaranya teh itu dulu foto studio. Abis itu kita baru Botram, paham? Tapi terjadi dah foto studio lagi, jadi terjadi Botram lagi. Nah terjadi itu tuh Jasmine, kunaon? Iya kan uang kasnya juga dikorupsi sama bendahara. Emang kamu tak hafal? Nu bener Jasmine ya teh, itu bohong kan? Ya teh atuh, makanya aku bohong. Ya terjadi ya teh menih kesel dah. Ya emang Neng kesel banget kan. Makanya ya aku teh udah berpikiran nanti teh pulang dari Jonas aku ke Safarua dulu deh mau beli maklor, cilok, mau beli sate sama cuangki. Kayaknya enak deh. Ini terus eta si bendahara teh hukumannya naon min? Emang kamu teh hafal Neng? Kan geus kaluarkeun atuh si eta mah teh sakola nih kudet. Hah? Maknya Jasmine dikaluarkeun ieu teh? Terus dari uang kasna kumaha? Nyalafur we Neng eta mah duitna moal balik deui. Jadi ya ikhlasin aja we. Alas ya. Untung we Neng mah tara mayar. Arek 2 kali mayarna. Ya kamu nuntung teh, aku nu buntung. Soalnya kan aku mah udah lunas uang kasnya. Jadi ya sedih. Pokoknya habis hilang. Karunya nu geus lunas. Tapi by the way Jasmine ya, Neng teh ieu ini jadi hayang maklor. Kamu atuh udah ngomong-ngomong maklor di sarupa, jadi Neng hayang. Safarua kamu teh Neng mineh sih. Ya maaf atuh Neng teh lidahna suka keceletot. Eta teh lo bade suka indung Neng mangeta keceletot wae teh. Yaudah atuh kita ke si Bunda aja we kita beli maklornya. Hayu Min, tapi dari kamunya. Kamu anu ngajak kok aku nu ngajajanan ya teh mitu men kamu mah. Ya udah atuh sama aku dijajanin aja. Yeay, makasih Jasmine cantik. Emang cantik aku mah. Ya. Ayo. Guys, oke geuning maknya ieu mah tinggal ngantosan anu jajan. Bunda beli. Maknya sok Min jajanan Min. Bunda Neng ge beli. Jasmine, Neng bade jajanan eta maknya.
Jasmine mah mau maklor aja bunda yang pedas ya. Neng ge saruakeun ya bunda lah. Bete lieur nyeuna. Siap, Min. Bada jeung minuman tuh, sok besok kalian. Nggak usah pakai minuman bunda, maklornya aja. Neng mah hayang naunya. Mau ah. Neng ge mau pakai minuman bunda. Siap, ku bunda damelkeun heula. Iya bunda. Tapi Neng, kamu inget sih? Inget naon Min? Eta gini gosip tentang kakak kelas teh anu dikeluarkan di sekolah. Hah? Gosip kakak kelas anu dikeluarkan di sekolah. Nah, dikeluarkan di sekolah eta teh Min? Iya kan dia teh korupsi makanya dikeluarin dari sekolah juga. Ingat teh kamu gosipnya eta? Ah, pohon yang penting inget. Dasar mah fikun geus nini. Neng, Jasmine, iya maklorna yuk. Makasih bunda. Ih, maklor. Makasih bunda. Ini gak pakai sendok. Maknya, sami-sami atuh. Lamun kitu mahnya, bunda ka dapur heula. Lamun aya nu meser geroan bundanya. Maknya, kadanya mun aya nu meser geroan. Oke bun. Nuhun ya Min, kamu geus naraktir Neng. Sarang ngengong. Iya, sama-sama. Ini mendingan kieu nya eta maklorna. Ada anu desa Parua sarua teh sana kaos kieu Min. Ya, sarua kene sih, soalnya kan makaroni kene. Cuman ieu mah lebih biaya aja sih, kayak makaroni sekotol. Oh, gitu eta teh Min. Nonton. Hey guys, ayah kalian gini ini teh di sini. Koneng. Dek naon kamu ka dieu, Neng? Koneng? Dok jajan ieu mah, tapi nah ieu si bunda na eueuhnya. Keur ka tukang heula si bunda mah. Oh, gitu. Oh, ada kemana kamu ieu maklor? Iya sok aja nih. Ica mah enggak. Tumben Koneng kamu nolak, biasa lagi ya kamu mah can ge ditawaran geus minta. Ih Jasmine kamu temenang kitu ka si Ica teh. Dih, emang faktana kitu. Tapi oke sih. Koneng kamu hafal teh sih gosip anu kakak kelas teh geuning anu dikeluarkeun di sekolah? Hafal teh? Oh, eta. Kunaon si Koneng kelas kitu ya? Jasmine meni tong gandeng si Ica teh nya keur mengembalikan memori. Oh, Ica inget men. Anu lain anu korupsi ya. Baju kelas teh lain duit baju kelas. Tah bener Ica nu eta. Tingali si Ica mah inget kamu mah henteu geura. Ya maaf tuh Jasmine karena manusia. Neng cuma manusia. Maklor ditraktir. Geus heula. Kieu geuning rasana. Tapi guys, kalian tahu nggak sih? Tahu naon ieu teh Ica? Bendahara anu di kelas teh hanya anu korupsi uang kas. Eta teh adina kakak kelas anu korupsi teh ya. Nu bener kamu Ica eta teh? Apa di mana ih? Nu bener kamu Ica? Bener min mereka teh ya adik kakak tahu katak beradik. Hafal di mana kamu Koneng? Oh Ica apa di mana kamu? Kade kamu mah ngarang fitnah. Temenang fitnah Ica kamu teh. Bisa di ieu, bisa diduruk di neraka. Iya bener Neng, kan kakak kelas teh sok nya sok nawaran teh jajan ka Ica. Terus mereka teh pas jajan teh suka sambil cerita. Terus ceritain semuanya jadi Ica tahu. Kan Ica mah ini tempat cerita. Di tempat cerita cenah. Tempat jajan bareng sama Ica. Tapi Ica, nah kamu buat bisa apal kakak kelas anu dikeluarkeun teh lanceukna bendahara anu di kelas kita? Iya kan kakak kelas itu besok suka jajan sama Ica atuh Neng. Terus dia teh bilang cenah Ica teh sekelas sama adiknya gitu. Sebenarnya Ica tahu cuman Ica diam. Gayanya Ica kamu relasinya gitu sampai kakak kelas. Oh gitu Ica. Kamu nih jika ieu nya jika Mamah Dede orang-orang teh curhat ke Ica. Ica curhat dong. Iya dong. Jamaah. Oi. Beda tuh Ica sama Ustadz Maulana dan Mamah Dede. Tapi guys, kalian nanti malam tahun baruan mau ke mana ini teh? Tuh yang Ica neng mah teu apal. Paling ge neng mah edek bobot cantik aja di kasur. Sama sih aku juga belum tahu. Emang kunaon gitu Ica? Tumben kamu nanyakan tahun baruan? Ica mah cuma nanya aja sih. Tapi guys, gimana kalau kita bakaran? Bakar naon itu Ica? Ngebakar imah kamu? Ya enggak atuh Neng bakar sapi sama jagung. Abang Ima Ica butut Ima Ica dek dibakar.
Ih, hayu kita babakaran tahun baru. Setuju aku sama Ica. Neng setuju, Cak? Tapi ini tadi mana guys pembakarannya? Kalau di rumah Ica nggak bisa kan Ima Ica mah iya butut bisi kabakar jeung imahna. Di mas Neng weh. Beto mau di imah kamu? Baik sih hari Neng mah. Tapi iraha ieu teh babakaranna. Irahanya, teuing Ica ge bingung irahanya, irahamin. Ya pas malam tahun baru atuh. Meni kumaha sih aneh kalian meh? Oh heueuh nya. Kita bikin grup atau ya buat pembakarannya, gimana guys? Ih, Ica hayu. Di meni radio weda jeung nyieun grup sagala. Bae atuh Jasmine kamu teh beh kompak. Ya geus atuh heueuh sok nyieun grup babakaran teh. Tapi apa ya guys ini teh nama grupnya? Ya grup babakaran we atuh kamu teh meni kudu lieur-lieur dengan ngaran gitu. Emang itu jeung ngaran naon ngaran orok. Ih meni grup babakaran naon juga ieu teh estetik juga grup ibu-ibu. Mending ieu we atuh grupna kita ngaranna Jin. Jasmine, Ica dan juga Neng disingkat Jin. Di meni alay pisan ing ngaran grupna eta mah. Iya aja we atuh guys, 3 Sri Kandi biar kayak pahlawan kan kita pahlawan kesiangan. Hehehe. Sri Kaya meureun mana Ica lain Sri Kandi. Geus we atuh lah meni ngaran grupna ieu we tribute itu aja. Oke, min siap kiranya. Tribute eta mah ieu lain. Ngaran drakor lain eta mah. True Beauty atau elemen Neng, kamu teh nih gimana sih? Oh, mirip pasti dengarannya seetik. Udah Ica bikin ya guys. Kalau gitu Ica pulang dulu ya. Bye. Di dasar si koneng tefara rubuh dia. Ica kamu teh lah jajan nah balik. Terjadi Neng Ica manggus ya bro. Bye. Bye. Jangan satu Neng rek balik. Thank you ya Min traktirannya. Bye. Ya tungguin atau meni bareng. Tengena ih. Alah, isi Tasya menang The Sultan. Ya Allah, Gusti nu agung. Rezeki ya Tasya, rezeki mana ya teh Gusti? Di meeting ya audisi karek ayeuna menang The Sultan. Masya Allah, aduh si Tasya. Resep ninggalin lagi dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah, Neng minta duit. Ya, maneh mah. Kok angger libur sekolah lagi minta duit geranya? Ih, meni bari nage dalanjang ayeuna jang engke ieu mah jang udunan jang tahun baru rek babakaran. Har si Seneng mengke dewe atuh meni lela keneh tahun baru nage lah. Ya kan beh teh dadakan atuh Mang. Heueuh sok ge dibere. Kan babakaran di mana ieu maneh teh? Tadi hareupan dina teras si Ica jeung si Jasmine. Betong nya sok we atuh ngan kade ieu tong ngabala jeung tong babledagan pepetasan. Awas we mun pepetasan. Iya mah. Mung ya. Har si Arbil geuning anu kaluar teh aing mah jadi teu sumanget nontonna. Tapi eta asa kepikiran si Seneng rek tahun baruan, mak nya indungna henteu. Ajak si Bunda ieu mah urang ajak tahun baruan. Mak nya hujan teh nya nu jojol ngabret ke jojol gede. Jadi we kadieu tampias barasuh aing mah mak nya barecek ieu ari geus hujan teh Bunda aya kan ngepel geuning. Mama Neng mak nya pan tadi hujan langsung gede ieu teh. Jadi kumaha langsung diempel soalna tampian mak nya. Rek jajan Mama Neng. Moal Mama Neng mah jajan ieu mah dek ka dieu we dek nyimpang kitu. Mak nya dek dulu atuh ka dieu Mama Neng ari teu jajan mah. Iya, Bunda Mama Neng teh nanya, ari Bunda tahun baruan dek ka mana? Tuh yang Mama Neng Bunda ge nya can apal ieu teh tahun baruan teh dek ka mana? Di imah we meureun jigeuna mah mak nya. Sarua Bunda Mama Neng ge bingung ieu tahun baruan teh dek ka mana kitu. Mak nya dek di imah we mah meni barosen. Heueuh nya bosen Mama Neng tapi da kumaha nya mak nya bingung ieu dek ka mana-mana teh pasti macet. Orang babakaran atuh Bunda yeuh. Bakaran eta Mama Neng daging atawa sosis atawa jagung atawa ikan atawa ayam. Mak nya naon we Bunda lah anu dibakar mah bebas Mama Neng mah nya nu penting ngumpul. Punten Bunda aya seblak. Mak nya aya atuh seblak mah. Nah, pas bisa nih aya Erna Sumardi. Nah, itu jeung pas sagala Mama Neng. Aya naon? Iya, Bu Erna nya Mama Neng teh jeung si Bunda dek babakaran ke malam tahun baruan. Mak nya, hayu Bu Erna miluan ieu, belobaan mah beh rame kitu kan beuki loba beuki rame Mak nya, hayu hayu. Soalna Bu Erna ge sarua ieu can boga rencana jang tahun baru. Si Usep diajak ka Bandung teh da embung gerah yang sare cenah dieu. Tah kan pas pisan Bu Erna. Heueuh sok we lah atur-atur Bu Erna milu we kumaha ibu-ibu ieu. Ngan di mana ieu teh babakarana? Di dieu we atuh lah di masih Bunda, Bunda bae. Mak nya lah tadi Imam Mama Neng ieu, pan Imam Mama Neng malah lega.
Nya. Di mama neng merek dipake ieu geus di charter ti heula eta ku si Neng and the friend. Geus atuh bunda di dieu we lah. Betong. Nya ngosok bae di dia mangga. Maknya udah nana sabaraha ewang ieu teh. Be bunang ke balanjana geunah kitu naon wae nu dibalanjakeun. Maknya Halah teu kudu udunan ti Bu Erna we sadayan ti Bu Erna pokona mah. Har bener ya teh Bu Erna, kabeh ti Bu Erna. Maknya. Bener eta bare traktir. Heeh bener pokona mah ti Bu Erna kabeh duitna ti Bu Erna kabeh eta mah sok we rek naon ge bebas. Budak sahanya eta teh ogo. Erna ini di mana yo? Bukannya buatin aku makan kok malah pergi sih? Maknya nya bare geus traktir ketemu bunda jeung mama neng. Maknya kok ka ieu nya beda orang kaya mah. Maknya Alah sia Bu Erna nuhun pisannya pokona mah sing kagentian anu leuwih we nya. Nya bunda mama neng kalem we ieu mah pan satahun sakalieun. Ieu sok buru beulikeun daging anu mahal bunda sakalian teu naon Bu Erna mah daging wahyu ge teu naon. Loh, iku kan suarana Erna. Tapi apa maksudnya kok dia kayak mau bayarin orang sih? Kudu dikasih pelajaran iki. Erna, kowe iku yo dikasih uang sama Usep kok malah mau nraktir orang iki? Simpan mau iku. maknya nggak balik ya mah kudu ini. Maknya Ya mah gagal total, gatot. Ini burung ngamuk. Bunda, Milo bunda, pulang kowe. Aku iki lapar bukannya bikin makan kok kowe malah kesini toh. Ya mah jual nyari beteng bunda, Milo kacai bunda. Aduh ibu. Loh, kok pada masuk iki? Walah, dasar wong iki wong gendeng. Aku ditinggal sendiri, udah jarang muncul, ditinggalin. Dasar wong gendeng. Adina kakak kelas anu kabur anu di non. Tapi Ica nah kamu bis one more. Kasa Jasmine Ica neng disangkat jadi jin. Eta mendingnya. Nah hanya kurang gak sih? Si Tasya asup ke grand final harus ada suaranya gak sih? Aduh mau dia tuang kan? Hayo soalnya Bu Erna teh iya pernah iki di mana yo? Ada suaranya kok orang nak loh itu kan suara nek dan dia mau bayari orang kudu dikasih paham iki. Tapi apa maksudnya iku? Apa maksudnya kok dia yang mau bayarin orang yo? Maksudnya ya? Apa maksudnya? Erna,